Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados nuju aya di lembur babakan Cimungkur, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, kangge ningal kaayaan kaendahan alam nu aya di pali dieu. Hayu urang tinggal sasarengan. Bilih anu terang sapertos kieu teh. Ieu teh raos dioseng. Wargi-wargi sadaya di pali dieu hayu urang tinggal kaendahan pesawahan nu aya di lembur ieu. Tarason. Aron mah susah aku baca. Sisiana teh setetangkalan. Tumbukannya bawang naon biasa. Nah, urang oge najan cari di perkotaan, kenyataan urang kedah tiasa Mangpaatkeun nya teh. Manfaatkeun lahan kangge heula tetangkalan. Kan urang ge tiasa dina pot, dina kalengnya. Urang teh kedah cinta ka tumbuh-tumbuhan sareng ka alam. Mohon. Najan urang cari di perkotaan urang ge kudu tetep mika cinta kanu alam supados naon alam teh masihan manfaatna kangge urangnya karaos panginten lah ku wargi-wargi sadayana kumaha manfaatna nya kenca abi masyaallah pemandanganna. Videona kapihatur dina dinten ieu di lembur Cimuntur anu kaendahanna maskeun asri. Insyaallah urang ningal deui pemandangan nu aya di lembur nu sanesna. Wilujeng kanten permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.